share video perkawis ramuan herbal atau napi resep JSR nya. Jadi kanggo imunitas awak urangnya. Dina dinten ieu aya sababaraha rupi bahan anu tiasa didamel kanggo ramuan atau napi leuteun kanggo daya tahan tubuh urang. Kahiji aya jahe, aya koneng atau napi kunyit, aya jeruk nipis, aya ieu teh cengkeh, ieu lada hitam atau napi pedes hideung, terus ieu sereh, anu ieu laja, terus ieu aya pala. Ieu sadayana tiasa dianggo kanggo ngadambel ramuan, divariasikeunnya enjing-enjing sareng sonten, tiasa koneng sareng lada hitam atau napi pedes hideung, tiasa jahe, koneng sareng sereh, tiasa laja sareng koneng sareng pedes hideung, tiasa sereh sareng ieu gitunya sareng laja tiasa oge jahe, koneng, jeruk nipis, sereh tiasa ditambahan ku madu. Tangke cekap ngadamelna sakedik wae, kanggo pami abdi tiasa ngadamelna 2 gelaseun, biasa ngadamelna 2 gelaseun. Janten dia sapotong sakedik we nya, sapotong. Terus ini bisa sakedik 1 sendok teh gitu. Kata napi cengkeh oge sapertos kitunya teu kaing seueur teuing. Margi aya takaranana janten dileueutna oge mung 2 kali. Itu janten upami urang nuju sehat mah nya cekap 2 kali. Enjing-enjing sareng wengi satah can kulem. Upami enjing-enjing satah can sarapannya, upami wengi satah can kulem sapertos kitu. Dinten ayeuna abdi bade ngadambel ieu ramuan koneng sareng pedes hideung atau napi lada hitam dina bahasa Indonesia, ditambihan ku laja. Kumaha carana? Potong kunyitna atau napi konengna nya, potong cekap sakieu wae, terus dipeseng. Sakitu cekapnya sakieu kanggo 2 gelaseun urang simpen. Terus haralit we upami bade dipalu dia mangga langkung sae ya, upami abdi dike wae. Terus laja dikeretan oge sapertos dia ralit ada ripisnya. Ada teas aja mah itu haneut karena di corona jantan haneut lajanya sapertos jahe. Upami atos keras lebetkeun kana panci, ya lebetkeun gampil pisan pemirsa ngadamel anu kieu, tapi kapuktosan manfaatna seueur pisan manfaatna nya. Terus urang tambihan ieu dan ieu teh lada hitam atau napi pedes hideung, ieu aya cengkeh lebetkeun. Sakedik bae. Wios digeprek wios.
enggak langsungnya upami abi mah teu karaos pisan adana itu tah atos kitu mah kasihan cai kamu dikulub bukan dikulubnya digodok sakedap terus kurang panaskan di kompor ulah lami teuing digodoknya ulah ageung teuing seunyeuna cek apa ya ulah lami teuing lah sekitar 2 menitan gitunya upami atos pareuman komporna gitu anteukeun heula ke tiasa ditambihan ku madu tahu upami tos panas terus beres teras karena gelaskeun abdi ngadamelna kanggo 2 gelas langkungnya janten ieu ramuan kanggo daya tahan awak urang supados langkung sare ieu ieu tiasa unggal enjing dirupi-rupinya digentos-gentos ieuna ramuanana ulah sami terus upami aya nu kirang cocok mending dilirenan itu seperti gitu nya seperti abi kirang cocok karena jeruk nipis teu nganggo jeruk nipis rupi-rupi manfaatna ieu herbal teh abdi mah tos kirang langkung 2 sasi lah 3 sasihan lah 3 sasi kapangker di Desember atau nanti di November Desember terus konsumsi anu kieu janten sanes lantaran aya virusnya margi kanggo kasehatan wae alhamdulillah karaos pisan manfaatna utamina abi gaduh panyawat asam lambung atau nepi gastritis ngaleueutan jahe kunir sareng sanesna teh karaos pisan manfaatna tos langki pisan kambuh tambihan madunya rupa mie hoyong dada ieu rupa abdi mah tos biasa janten teu nganggo madu ge teu masalah upami nu sae nganggo madunya upami teu ge teu nanaon upami teu aya wios atau siap kami harus sadayana ieu leueut unggal dinten kalayan tadinya seperti tadi variasi anu tadi tiasa dirobi-robi enjing sareng sonten teu kedah ieu wae benten-benten jenisna gitu seperti kitu janten ulah disamikeun nya teras upami nuju kirang sehat misalkan batuk atau napi kehidupan nyawat mah tiasa ditambihan teu enjing sonten tapi di siang oge tiasa seperti kitu sakitu wae panginten video dina dangget ayeuna mudah-mudahan aya manfaatna kanggo pamirsa sadayana hatur nuhun tong hilap di like di komen di subscribe sareng dibagikeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.